Beungeut maneh siga naon? Ya tuh kudu kumaha siga kieu we batuh. Pertanyaanana berarti awewe nu daekeun ka maneh teh teu pati nempo. Nah eta hebatna si orang teh. Hebat naon? Teh nempo tapi resep. Ka maneh. Ya ka batur teh Pak. Ya ka uing atuh. Oh. Ini wanita kasihan ya tertipu sama anak gorila. Nah itu tuh Pak merenang eta merenang menang percuma ngimang. Coba wajah-wajah yang seperti ini tuh berpikir coba. Berpikirnya kumaha Pak? Playboy itu sesuaikan dengan wajah. Oh iya. Wajah ganteng playboy panteng. Bahkan wajah kaya playboy panteng. Banyak wajahnya wajah pengemis kelakuan durjana. Maksudnya pedah kieu gitu. Kieu turun loba Kawewe ninggalkeun budak kan urus tunjung teu payus jeung tangtungan daripada ngenteun berkacalah pada diri sebelum engkau ditertawakan banyak orang. Ngaku saja seniman Sunda, ngaku tokoh Sunda, tiap hari keliling tanah Sunda, kelakuan menyakiti wanita Sunda. Termasuk orang Sukabumi pernah wanitanya kau sakiti. jadi sakit dari pertanyaan. Kunaon ditinggalkeun ku maneh? Da bosen ngalikuran. Coba atuh ngeunteun. Saha maneh teh atuh beungeutna siga kumaha. Ini gaya sekorak nyambung segala. Ya kumaha tuh Bang merenang dituna merenang kasuku. Jadi nama moal Pak. Sesuai jeung tantungan atuh tantungan model kieu monyok. Pamajikan di mana-mana. Nah sudah di sini hebat itu. Hebatna naon? Bukan goreng kieu tapi loba. Loba nu hayangan. Maksudna Nah, beungeut goreng. wah. Tapi loba nu hayangan. Teu parantes. Nu teu parantes mah nu kaset tapi ditinggalkeun. Ayo nu kaset ditinggalkeun. Sudah beli mana? Aya anu boga harta, boga wanda, boga kawasa.